Teter Jajati langi ngagentra Raden Gatotkaca. Ai Gatotkaca teh kagungan aja sabta pangrungu. Apta Hartos sabta 7. pangrungu Rungu dadang ujung ngajal manu ngagurwok ti katebihan paripaos. Sirim ngagarayang tina batu ka kuping ku Gatotkaca. Sakedat netra urung 7 mantara ngangkiring kang raka Raden Beja papeja rame luar biasa. Yen tumbal sana nagara Amarta teh kena metik pati ngalajiwana badran. Nanging ai antarja sareng Jakatawang persaya kana kecap arjuna. Nanging ai Gatotkaca mah dia ngemutan sapa panjang dianggil. Lumambah Gatotkaca panindak. Yen Gatotkaca pantang rentang diancam kebati tegera pagera tipaku salahkan ararek guru tarareng guru sabar jeung tarur mahu tata titi turut tarapti wani bencar jiwa eswante jelema samakta jiwa sama luhur budi estu tara janji tedak pringgandani.
ting watrang wenanyak nutring watrang winanyak suci kemal sami amraping ngademing siap anaming siap halaning wengi halaning Sinatria Gatot Kaca Bebenteng Negara Amarta Sopo hingkang medal kula Saking putrana saha kula Mesat ngapung Braja ngawang-ngawang larak lirik nyawang bumi mulet medal ringgandani putra Dewi Arimbi putra Dewi Arimbi ingkang Rama Arya Bima pemuda anu merdeka nu kena di dama-dama panglima pembela bangsa wanita tandang perwira ade sorot ade semu sembada luar jerong sembada luar jerong wujudna satria nyata satria pahlawan bangsa nu kena di dama-dama Tuhan Jawa Sumaria dikena pahlawan bangsa jadu mundur pantrang mulang mula maksudna jalaksana mun maksudna jalaksana lari rabi tegang mati Satria adalah bangsa pahlawan anu utama nu jujur laku lampahna dipi cinta balarenga dipi cinta balarenga rahaya negeri Amarata mudahan teringrat berjuang di medan perang Getut Kaca pahlawan jaya jadi perlambang negara jadi perlambang negara perwira Nusatria perwira Nusatria teringang berjuang di medan perang tulak kilo anu disebut perwira digayakin salirana aulah bendu tuhun ngijing sila tuhun ngijing sila tiga pati lali jiwa tiga pati lali jiwa jadu mundur pantra mulang bernabela kebenaran panglima pembela bangsa wandet tandang perwira hades sorot alus semu sempatna luar jerona
jembatan luar jero wujudna satria nyata pahlawan anu utama keur membela negara kuung kuung nu melengkung Melengkung, Cep. manis siapa paesna langit ayana di tebeh wetan Kang Asep Sehu aya. langit aya aling-aling langit aya aling-aling Kang Ujang sponsor aya. kesorot ku cahya surya surup siap narik resmi rupina anjeun ngaraos aya kecap nusati henteu kedah dilisankeun abaewo tapi endah dirasakeun mun nyawang lampah katukang kupreh abe narembongan sagala nuka alama Allah nu lampah anu katukang najero ati jadi hiji catetan ngancikna lelembutan matrap hiji lalako keur urang duaan jamari pancegadi mahetkeun hiji pasini duaan kedah janji papada reksa ati negrakeun kahayang hirup barengan jadi mangsa catetu tumang karasa
gagah mo pusti pasirni kabunga kasedih mapais lembar catatan dua titimang seibunya seibu be lengkah ke ngudag harapan mugi tinekanan urang jadi pasangan jamawari cicir abadi Gatut gacamia langapan neusang gatut gacamia arai adranaya pringgandani beja nukatari paman dipati geus salah tincak salah lak aneh ben hajaib tumbal serana tapi kudu ngorbankeun uas semar ieu teh guguru teh ka urang mana si paman ayeuna kudu tewak eta satria nu melaan uas semar malah di dinya aya melu si Astra Jingga rombongan kaula aya di atas satria Kak, kakangan terja, ye, dah dihaturan sekali. Babun tengalalengkungan salira, kumaha beja nu katarima. Paman Dipati Arjuna geus ngahasilkeun wasemari petik pati dia lagi cenah keur tumbal serana na ieu teh bakal samat panapa na bakal leungit panyakit para lumah-lumah kasuh bawiras emutan rayi panjenengan ngutamikeun salira ulah wantun newak eta satria naon sabab nah ngalemahkeun ka diri akang nah ngalemahkeun pisan ka kaula sales ngalemahkeun utami teu ka pikir teu ka hontal ku akal pilaku tumbal serana kudu ngorbankeun uas semar da kitu papatah jeung salat da kitu sabda guruna Paman Dipati ka Raja Murka jagat netra bisa panyakit leungit rahayat ngabdi deui ka Raja Amarta kudu ngorbankeun uas semar aya ieu teh kumaha maksud saya kene urang tewak we Paman Dipati da urang teh pahlawan urang nanti hiji lurah tamtama ulah milih kana jalan anu salah ye Gatot Kaca ulah sok manekar sakira teu wani nembak satria mundur akang 2 menit ancur eta satria haling sarojeng teu nyaah ka nagara bangsa teu nyaah ka marta anu dihianat mundur paling sakira teu wani mah ku akang dipencit dina tuur ciak atuh mulai satria iatna pun para luah salam
ai maneh ti mana wae siap tanaga anu menta tulung ka saha Ki Arjuna anu kauning aku abdi nu katinggal ku abdi geuning ka Antareja ai Antareja teh urang mana nyaeta urang Curug Sewu ai maneh atuh Curug Sewu eta mah rombongan nu seje ti sabda pertala incuna anta boga anak Dewi Nagagini unaon atuh apa naroskeun kami lain macakan ada maneh mah rombonganna tadi saha nu maju ka dieu tinggal ku abdi Antareja Jakatawang pelan eta Gatotkaca eta keur budak mah arana keur budak si Majid arana nah disebut si Majid nongtot leho da belah ka mana karep Satria Satria naon tungguan Antanira ing pangkonan bah tungkul kalama samat inu mah pemane ha arek ngahalangan kana maksud-maksud Pandawa hiji ciri hayang tamat riwayat Antareja bakal ngadiasa oh geus kalimpudan ku Arjuna paroek hatena teu nepi kana jati diri si orang geus kapangaruhan bangsa setan anu aya di nagara nyata geus kapangaruhan anjeun ku Arjuna ku jalana si Jagatnetra Antareja ngaran iya naon ti amarta kaula pahlawan nagara cing atuh pahlawan sing waspada saha eta nu korban jeung piraku Semar kudu jadi wadal nagara tong loba bacot salajan luhur ilmu mulai berwawanen Antareja moal ngejat ku satunya beas boga peurah Nagagini kadegan peurah Nagagini teh disemurkeun gunung ancur segara goa batu bencana kade sabab bari tos terang tos uninga kana kadijean kareta nu liwat ditiup morongkol pek tembung ke deh jadi Melayu lah ninggalakan pinulungan peurah Nagagini peurah Nagagini peurah Nagagini laras mudah Antareja lobat setan eueuh nanaonan jabo Rikat marikat maneh teh ngan Antareja trojol wungkul eta Antareja dileuleuseun ku Aden leuleus ku leha cungkudang udah hebat bener aya keneh jalan mana Jakatawang saha Jakatawang masih keneh rakana Antareja engke di mana eleh Jakatawang maju Gatotkaca keun Gatotkaca bagian abdi sabab abdi mah terang antina naon sintreuk ceulik kencana kali ai maneh sok mundur kok saya Paula Jakatawa di mana pahlawan negara Amarta lamun hanya dikahalangan karena tumbal serana hiji ciri maneh anu ngieun kacau di negara mana ha hayang hancurkeun Pandawa tahan gitik buntut baya putih ya agen kumakarasana ieu marana lumayan rajang aroge karasana naon deui ya gitik buntut baya putih lalas kuda lobat nanaonan goreng eta boga buntut baya putih ti abdi teh bari teh buntut orai fisik atau buntut togel nah isi ya cicing saha deui Gatotkaca tak geuning Aden mah mundur wios ku abdi diana mundur Aden mundur ah ieu budak teh rada kurang sopan di dieu air ditinggal da anak aing tungguan Satria
sajaring kungkunan wawang ingkang pada umrangan dek ngelehkeun naon ka di Jaya tong jununungan kuring jeung kuring ijen patutunggal. Lamun anjeun ayeuna dek melaan Arjuna jelema masalah sok teangan lapang lega. Budak jeung budak kolot jeung kolot. Ijen teangan dapur nu ngebul. Aya. Mun sakti mantra kuda mana ka sakti. Maju. Dek melaan Arjuna heja cari bakal tamat riwayat katu kita. Untung hararang harurung era ku tatangga. Pajadekeun mah di kitu kieu. Lamun mana sakti mantra kuna sok maju sa. Ai mana. Sorry Gulan. Akang mah juri di lawan we akang. Baralun malung kasuhun satria. Sabenerna kaula datang kali lereng lewat anjin satria sangiang dewa nurasa. Tapi kaula dek mantuan kararepat anjin bongan paman dipati anu salah kalakban. Borohingan nu seje. Ku kaula teu kaharti ku pikir teu kaontal ku akal piraku tumbal serana kudu ngorbankeun uasma. Kukituna satria maka pilih kerang tanaga kaula baris mantosan kasalira sang yang dewa nusaya maka ulah disokopet daun malah kaula malenik ngahinat sampean tapi kula bakal mantuan karapat aja sabab Arjuna anu salah tekadna salah ucapna punten kaula satria Aya nu kawirangan ye wah sakitu alhamdulillah Asusa menun menurang rumah tangga laki kembali teka bagian samangku punten atos tekedanya mah linggih katut kaca tak iya pot jelema ngarti kakarek pahlawan anu waspada nu matak anjeun ulah wani teuing dalam teh mah seperti antarja Jakarta moal kieu nyarita nuhun pahlawan atos teu geuna aja masa dia wios Arjuna teh salah laras piraku tumbal serana kudu ngorbankeun ulah badrana ya wa sakitu wios kaula baris mantosan dilawan disingkahkeun bangsa wadia baladeuna sae nuhun Mas Lurah bagja kaula baris mulut tulung ka sampean di mana kaula eleh jajaten bantosan siap ngan anjeun wayahna leuwih di dieu si cepot urang singkahkeun jadi kadua utamana anjeun pahlawan utama kahiji mundur akang buru-buru gaji bakat teh turun we ayo we geus maraju mah kumaha sia we aing atuh Kang kabeh ge lamun can barisa mah nanyakeunna ka dieu aing geus barisa mah wah ieu hayang mana pot naon milu mung aing geus baru kapanguan mah teu eta pisan teu eling rokok sabungkus ge moal sugan sabungkus sugan ngamper teu ieu coba kajen rekaman kumaha ieu boga modalna mah emi saya sabang tikangan kau kata mal iya hebat pahlawan negara Gatot Kaca bisa ngamah jomantara ti abdi ngagulkeun rombongan batur padahal ti abdi teh eta bisa ngambah kaluhur ti abdi
bisa maneh tingalikeun. Ya. Mana eta? Ka jalan kereta juga. Mentok kena rel. Kunaon, Pot? Kunaon, Pot? Mentok kena rel. Mentok kena rel. Abdi naik jalan dia, ulah lain panto lain. Oh, pungu panto aling. Lain sih. Lain bi. Mending kos Pak Empi we kalakuan teh sia. Kade kasut ka saya. Ayunan pinuluan. Kayaan serangan bikin namihan antara jajak katawang lumpat sapadari. Itu odong. Sang yang Dewan Nurut Sahya lumampah yen nyawang tika tebihan Gatot Gaca ngurlingan eta karaton margi hoyong apa mana disebut jagat netra raja anu piala beraja anu yen kalakuan dewasa atuh didi Arjuna sami munut tulung ka kersa alatan keng mulungan ti raja jagat netra tapi yakin ku eta satria kalisika lumampahna Kresna kasumpingan Arjuna sapanarika iya ye kapatara kunaon nu patan kali ila katiwasan ke kadia enggal engal jadi kunaon Tanyakan ku kalakuan hirup suksa kamakama Tahta negara Pakuan ante kurang sandang pangan lagi Zanes sekarang kalakuan Daramang tingkan sorangan ketimun diiris-iris diiris analengone ngelamun ora wis-wis ngelamun karo bojone solali lali geraja abah nasi merewo ngaturakeun pujalana puji sumpahkeun maha suci mugia angsara hayul jenggol sedaya kang mas wilujeng kula sedaya solali lali solali lali adalah asep sehu Seniman lan seniwati warisanati para wali lambat-lambat gamelanane kaperang ning ketepihan pamantri ayo saibu abe kapirang ning ketepihan solali
Nyai Saibul Hajat anak paribasa kembang menur disebar di aur-aur ibu Nyai Saibul be Ari wajan ayah. mulane sampai ngarewi subur tekonen karo batur ibu Nyai Saibul be ajak lain karo batu Solali lali Solali lali Geranya wajan sepuh abdi gelap-kelip lampu di kapal kena ombak beri goyang ibu Nyai Saibul be rasa arep kerasa nimbang kena kemat si jarana goyang kena kemat si jaran goyang Solali lali Solali lali Geranya orang suka hati sulingan amang sulingan seket dibagi sama pamantri ayo Saibul bet kelingan maning kelingan wis luka ditinggal ibu Nyai Saibul bet wis luka ditinggal Solali lali Solali lali Geranya wajan jambu alas jamune kuning wis lawas ketemu maning jambu alas jamune kuning wis lawas ketemu maning Kang Mas wis lawas mamana Denis ketemu maning Solali lali Geranya Bundana Denis jambu alas palimanan pun lawas kula kedangan jambu alas palimanan pun lawas kula kedangan pun lawas kula kedangan ketenera kasangrog sa tengahing alas ingatan resnakan mulatan tura pakunding sang mulat medal Basudewa ya masih
ingkang kasanggup katingal ku akan asabed inu damel kaulanu nah yai lumpat kumaha milarian tarekah di negara Amarta hasil yai kantenan hasilna makan tapi gini ieu teh lain kasugih mukti berat beunghar kalah tambah lomba musuh kaula milarian tumbal sana nah tapi kangalobakeun musuh itu teu ngarti akang da eta sabda guru kaula teh ka raja di mana di negara Karangkancana jagat netra kakasina anu jangkung badag Simarana kumaha pisangem guru sampean pisangem jagat netra rahayat Amarta moal pulih deui panyakit moal leungit lamun teu ngayakeun tumbal sana nyaeta kudu nyieun wadal di negara pisangem eta raja moal sugih mukti berat beunghar di mana yen Pandawa teu ngorbankeun tumbal sana teu pinodama tuluy pisanggem di eta raja bisa salamet jeung bisa rakyat ngabdi deui ka Raja Amarta nanging kaula teh kedah ngorbankeun manusia urang mana nu kudu dikorbankeun ieu utamina masih kene rombongan urang kene saha Kakang Badranaya, Kakang Semar, anu kena dipatik-patik jala jiwa, hange tumbal sana. Oke, lera Medan. Waduh, iya iya. Nanaon anak sampai, haget tanya. Kasauran ingkang nama, ingkang Kresna. Kaget nih kaget ya terus langahulang raga meneng loh mangka dumedang upi hatur ardina itu jangan di ay marah aneh tumbal serana kudu metik pati ngalat jiwana Semar benu yen Kresna ngedang upi hatur Arjuna pamentir pinek naras biasa gapusi atah beuleuh ambekna Arjuna sapada hari ayai nah sampean teh moal dewasa hirup teh ieu nah ya teh moal dek mikir kana kejadian ieu nah geuning kang kitu ya payus turu pantes eta raja bisa nyarita hayang aman negara tapi kudu ngorbankeun manusia bari jeung metik pati ngalajiwana Kakang Semar ieu teh kumaha ieu teh kumaha kaituna sedengkeun rakyat Amarta teh ulu cupu Pandawa ngan sakitu-kituna Semar teh milu andil ka nagara teh setengah sakola atuh kunaon ku sampean make di guruan jelema kitu kunaon jelema kitu make didatangan poka sahaya ieu datangannya Rama Guru Kombayana aduh ai Kombayana teh sahaya da guru kaula nya guru anu mana anu kudu patut digugu guru anu mana anu kudu patut dipercaya pan ai Komayana teh panita curang lampah geni pikir kasasama keur neangan jalan neangan kasalahan Pandawa kajeun ancur Pandawa tibatan diri na cilaka tah geuning yai nu jadi korban ai yai eta teh kabenyol kitu kumaha nama pisan ogol pegalan pati serang satria Dewa Nur Cahya anu melaan Badranaya tuh can geuna naon
malah pahlawan ayeuna teh teter jajaten saha antarja Jakatawang lalumpatan kumamas putra Gatot Kaca tinggalna kalah milu ka komputan itu ngiring sareng eta satria dan dipangaruhan ku Sesepot bisa jadi ayeuna mah kieu urang payunan eta satria Dewa Nur Cahya malah yai kudu menta dihampura dina kasalahan yai anu geus poek jati diri yai malah semah sakalian si Cepot komo bejana Semar geus perlayak ngemasimpatina naonan kaliwat pisan yai iraku kaula kudu nyembah ka si Cepot cek akang sembah iraku kaula tidak dipati kudu nyembah ka rakyat etu yai bisa gelar dipati menang saha lain menang cucungu lain menang berit tapi menang milih rahayat anu neuneun kapercaya ka sampean ngan sampean nu dipercayana ampir geus teh kaleuleubih mangga urang payunan eta saja urang mun tolong nyerang eta lagi nggak? Tinggali Gatot Kaca kemuli ke tepi juragan anom alim ya cak di sarangan ku abi cicing lamun di baturan kumaneh kalah kacau hirup padahal menang ngalati abdi cicing sampurasun satya rampes yai mangga saya kaula semaka pihatur kakasih teh Kresna teh po ai Kresna teh saha ai juragan Batara Kresna teh mertuana Arjuna rakana ongkoh jadi ulangkep sebab di mana Arjuna eleh tatat jajaten sok minta tulung teh ka jelema hideung sebab ayeuna lamun agan newak Kresna abdi mah hayang nyintreuk Arjuna cicing nah Arjuna make dibelaan Kresna anu geus sianat ka badrana aya ke para lumah yen kaula lepat ieu pun adi Arjuna geus teu eling kana jati diri bujang hingga sampean piraku tumbal serana kudu nelasan pati Semar anu milu andil ka nagara anu teu setengah sapu malah geuning kaula datang ka dieu lain dek kahinat aja lain dek ngamborogon sampean tapi kula dek menteri hampura utama Yai Arjuna anu geus polos poek jati diri kena pangaruh Raja Buta nyembah Yai nyembah Yai sekalian Cepot sembah Untene satria kaula teh geuning poek hate kula ai sugan teh nyawe rama guru ngasungkeun ku guru ka eta jalma ka eta buta anu ngaran Jagat Netra teh ana horing nipu daya hampura satria lain unggul ka kaula semah kudu tukang si Cepot danyeun geus wani ngahianat ka bapana hampura we Cepot kaula diuk dek ngahampura moal ayo diuk Cepot ulah kitu pot nah bina-bina ting plakot ulah salah diuk dek ngahampura kumangke we moal ngampura dek geus di Yuri mau ngampura lamun salah kurang ajar pisan kuno si Kino ide menangkeun saya bina-bina jeung heuh ai deungeun-deungeun diarangkat kuring sok kudu rekaman dielehkeun cicing sia cicing alah ayo wowoy batur sia cicing po sae kedah kumaha pisaeunana Gatot Kaca urang tuluy Gatot Kaca aya keur nyerang ka jero nagara Karangkancana dan dawa kakasina Jagatata saksian ku sampai omana mangan saksian
maneh bantuan Gatot Kaca. Dina panyariosan jagat netra anu parantos pasian kulayon Semar Badranaya ngunengkan kengat sega desa tengah hitap pewatos negara. Hei, bangsat pisan loba serangan-serangan. Beja si Arjuna kalah milu ka komplotan itu. Hayang tama hancur si Adira. Yap mana nu melang. Saya aku Gatot Kaca saking pulih pringgandan utama tia mata nyingkah serat dikamanakeun layon Semar Badranaya didibikan lawan akibat beraja musti tahan yah wadagong ya cek batur gagah cek batur sakti ayah diuyup pangarti maneh Gatot Kaca. Raja Musi, Raja Wis, Raja Lam. Ya, ini ngasa di toelan kuno geuli sih. Laras. Wah. Modar. Geus ka bawa. Geus ka bawa. Modar gini. Mana deh kasaktian macua ya manuk jungjuing saya hei dendawa lamun maneh dan dawa dan nyengkah sidawala bakal nyengkahkeun andeka kurang ngajar cean dongeng sedia ragat kuda puah nanaonan komo eta Ieu ada jagoan aya. wah ieu mau mata juga deka mana sia anak tuyul Dendawa senajan sampai lurel mulai berwani nama ya ya kaulah Raden Minanterjo kurang ajar pisan dia katibanan wasen sumantri ngengit lalas kuda balik maju wah babari gelut jeung nu kieu sia mundur maju nangkarak mundur kuda maju mundur lulus puah bawa ku ai jauh eta jelema ka bawana ada ngoblok geuning sia-sia aya di dinya puah kuat ieu jelema Patih tewak ieu mah
ya. Sieun ku pati. Itu di bekah ngaslang si udah. Mana kasang saya? La 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 la. Kanina jadi sangka geuning kieu balukana. What? Waras kata macam. Wah. Iwas mundur. Gagah eta raja Delawa. Pilaka. Dan saya. Pinter orang katengar, gagah orang katara. Waras. Punten kulan mundur lah. Lancuk di bekah. Mahar depan dari nasibna ye. Oke, tulungan siapa? Punya ah. Bilan asraji gak kabawa. Awas tahan Kang. Tahan Kang. Jangan murah Kang, kade. Taken. Jelema aku goblok teh. Tukang kecrek sia. Dasar tukang kecek menod doy ya. Taken di luhur. Batur mun leuseun rebab ka mana irah mah dipenon ku kecek. Waras. Doi. Sagar. Gusti cilaka tewas Doi. lamun tepi ka akad tuluy mati teh kumaha deui rame dawala lah cing atuh jag-jageun satiasa agan mundur waras cepot gangga ingkang palwa waras katungkulan kaula dewa nu saja saged Gusti geuning kieu kajadian ampun naon lah deges nepi kana ugana mundur maneh Ikhlaskeun we. ikhlaskeun sababna jalma mah kabeh bakal mati obat cepot pileuleyan jeung kaula ampun di dunia teh moal aya nu humor jeung mati yakin moal anu heureuy asrat jinga perlaya ulungan satya alungkeun ka jalan kareta sedang kegeleng kareta alah kanemen ieu mah paeh jingan bebaskeun kana kosok meni eueuh kemajuan ngan kana kosok Jadul teh. teu geuning nah ulang itu geuning aya nu mawa boboko ka dieu jigana mah sangu goreng olaras di Indogan tegan semai ikan landong di nemen ya ini tadi nama aing kareta likur teh runsat ka kareta Apanya tuh make beurang, Pak? alah kunaon maneh pot sadaya daya kula coba cepot sageun da mah sageun sae lain paeh we tuh sia nya dudungan lagi gitu jadi ngadu-adukeun teh aing teh beueuh we di dunya nya model kamarin kan didinya tah di kalin jeruk pajarekeun teh mati cenah si cepot cicing mun aing geuring lah dulungan aing naon ku dikepah-kepah we cicing Krek teh. eta teh dicomot buta kun manehan ku dulungan lain naon sih akibat nyokotan sasajen jadi beuleumban menyan oh kayaknya gitu karurang hidang sia termasuk le halik si hore lain lawanin katut kaca lain lawanin anjeun malah eta raja luhur ilmu leber bapanen saksian punten Mas Putra katut kaca di malam lalajoanan kawan saya dewek lamun boga ilmu gitu moal deukeut jeung moal deukeut jeung jelema-jelema model berhala naon sih Kak aing rek deukeut jeung sindene ge lamun sinden teh bisa lempang ngapuneng
gitu. Udah pakai ongkos. Gitu jeung teu make ongkos deh. Make ongkos kumaha teh dibere duit masing gerendang sia. Ayo. PKK itu eta jelema nu garaga. Ya. Sing sia. Agan ya. Reprengeng ornan dewa. Ornan saya kaula dewa lur caya. Wah. Eta jelema eta mimiluan. Ngaromongan pencelat pencelut. Naon pangabisana ngarebab. Wah, ngarebab tibalik oge sia. Eun wae alma keur teu eli. Ongkorong make gelang make. Nah kabina-bina. Soma-soma. Nyengkah beda Pak? Iya. Sanajan luhur ilmu leber wawanin aing moal ngejat ku satunyang beas. Dikamanakeun layon semar? Aya. Dibungkus make boeh lara. Dibungkus make lawon anu hideung. Keur tumbas rana nyaeta di Nagara Amarta. Terus lain-lain deui ieu makhluk. Piraku bisa cager ku yen tumbalna Semar ora pinoga we. Nyengkah aja lamun aja nek ngaganggu hiji ciri yang tamat dibayar. Hapakon wani maring aku. Ade bulan. Buka jebekah mah. Misal asal oh wah. Oh asal oh. Nah jangan gitu urang mual. Nabina eta jelema soba-soba jadi ijen. Pati ulah maju kalau pati mana ewak eta satya hilang wujud pati yang galek geseng promoni. Nah, gedeng promoni nanaonan. Kaula teh nyeri hate ku Arjuna. Utamana mah kaula ngadodomakeun supaya pecah golongan antara Semar jeung Pandawa. Da geuning kaula ku gara-gara Arjuna teh daek kilir teh dihalangan bejana ku si Semar. Pajah peda kaula kieu rupa kieu papatutan. Kayang teh da kaula masih kene ka bos pamajikanana mun mentak naon atuh. Kajen teh saminggu sakali atau satahun sakali ka kaula teh kudu kilir dapur umpalung ka kaula teh pamajikanana
Nah, Arjuna tepi ngahila-pila. Nu mata kaula teu sudi rasa ningati muncal ancur Pandawa utamana si Semar. Tewak kumaha sabab. Ampun. Alah, nangkarak. Ampun teuing sepot. Modar going sia. Tuman pisan. Nongeng. Aduh, ampun, goblok pisan si Airun teh. Bina-bina ieu susu teh karayut kieu. Alah, modar gua aing sia. Ulah di gitu-gitu, biada pisan naon ari teh. Alah. Ampun, cepot ulah ditampili. Ampun, udah ngajar pisan. Bangsat pisan. Ampun cepot, ampun kaula ampun. Ini ngan yakin kaula narima dina kasalahan. Ampun. Gandeng. Aduh ampun cepot. Sugan teh disiksa aing ah. Goblok ampun-ampun teh ngeunaheun bener si goblok. Lalahonan bade pot. Aku Bima. Ampun. Aing sian modarna ge. Alah ulah disintrekan. Eta si tukang saron. Eta urang kali jeruk. Aing ngedelu ke murwa sia mah turun. Modal. Ampun indah. Sugan teh heueuh juragan Bima aing euy. Dawah layak kaula Dewa Nur Cahya. Moalin denge ieu ku aing. Dewa Nur Cahya menya silung. Aku Gatot Kaca. Lain beda hapeuk. Hampos ora teh. Beda keur ngora. Aduh aya anak paeh Semar mah. Kasaha ye? Bingung ye. Yai Sokasrana. Piraku lalampahan mah berata aya anoban. Udah malah sapotong hewan. Nah, Gatot Kaca sing warah. Den, bisa ke Den. Bidet bebe. Bot. Aing. Nah, bina-bina teuing sia teh. Bot, ulun ulah. Ya. Nah, dulungan goblok. Aduh, sugan teh ente anu. Mangga payunan ku saya pada. Monor Gatot. Sing buresat sing burinyai. Kejadian di Marsapada Satria uga begalan pati sareng Indra. Nanging hatingaliku para dewa utama Jagatata. Mangwaswadan nilakatun. Dewa bananang tonding cepat. Lajeng Jagatata ngagunakeun aji kemaya utami hilang wujud dendawa janglek togog tejumati
malah langsung Satria ilang wujud jangan badran raya kan. jalin jenis Wah, nanaonan Aisyah to kok. Lo ampun kapangih modal. Bro kula hampura Kang Semara do ampun. Nanaonan. Memang kaula tikeun ngancam pati keselira. Naon sababna sia ngewa wae kai. Hah? Kos lain jeung dulur kalakuan. Utamina ieu Kang, kula teh geus bosen hirup di dunya ngan ukur belangsak jeung balangsak wae. Deuk iraha atuh muka kunci dunya pan propening teh lain wungkul di sawarga. Akang oge nyepengan atuh mentak naon geura buka eta propening harta jeung kekayaan. Weng teh hayang jelema jegon, hayang jelema sugih, hayang beunghar sadunya. Ulah belangsak wae propening teh buka. Itu sito. Di udag-udag teh haliah dunyawu. Dewek ti bareto nyarita propening can waktuna kudu dibuka sababna. Engke di mana ieu nagara geus dipimpin ku satria piningit tembong satria nu sejatina ku dewek waktuna dibuka jembar negara bangsa. Ayeuna mah kabeh nagara amar teh can rapi piningitna. Ngan ukur sama dalih jeung bibir. Nemongkeun ka mana sandirina bari jeung can aya nyatana. Rumatak mah samarangan nanaonan sia. Jagatna ta ulah borogor ieu jelema. Bawa ka sawarga sidangkeun itu. Urang hukuman di ditu ngan kade dihukuman ulah hukum pati. Warasina tapak di sawarga dapongan hayang muka. Pinterna Bapak Dewek, pinterna Bapak Semar, ngalih warni minah rupa. Sioreng eta satria teh paingan bogoka mah da geuning asli nanti badran aya Semar Bapak Dewek. Wal kabari kudu bodoh politik model gitu. Lain udageun akal ya. Ai sugan dewek teh satria urang mana? Paingan teh buku ngalamar emak sioreng beureun bapak di Telasan Pati teh kaluar Bandul Masna ngajadi satria aranna teh Dewa Nursahnya. Eta. Waspada, dewa itu adil. Nulung kan butuh, nalangkal susah, ngantirkan sieun mere mah bae kasasama ngahudangkeun ka jelema labu teh setengah sapoto. Tembong merdeka teh nya. Jeung eta diimplikan ku Mang Togog di make hayang propening segala rupa. Haliah dunya we dibabari gitu. Ya. Higana ieu lampahan teh urang sanes teh sonoan nunggu ka dieu da urang teh bilih ngalangkungan kana bandina retepan subuh. Kantun berkah salamet ugangun maksad. Salamet anu disepitan, salamet uleman, salamet nongton, salamet urang anu ngiring ngahib. Pilangkung saur bae carek ulah kirang-kirang ngapunten bae. Bilih aya kelepatan hapunten sakali deui. Nyangakeun sabarang salayan kalebet sabi mah henteu nyangakeun hatu lumayan kalebet sae mah pamanae. Urang pungkas ku kaselamatan kembang tiri-tiri sedang mekar anyar pinangih untuk lawang sejahtera. Kanca mitra wargi sadayana tutuk catur nu kapihatur tamat garapan Kidalang Ujang Mukhtar AS. Mudah-mudahan sanaos ieu mangrupikeun tongtonan muga cingjanten tungtunan anu saena pikeun bekal ngajalankeun hirup nu hirup jeung kahirupan urang sadidinten. Ari margina najan kurunyung taung datang bulan ilang wanci manusa mineng ka Bandungan. Najan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karapan teu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan kurang sadayana. Panutup catur pamungkas carita
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.